Halo sadayana, urang ti kelompok genep bade menceritakeun hiji cariyos anu dijudulan Nini-nini Masakat jeung Deuleuh Kasaatan. Yu urang dengerin podcast-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Sri Kurniasi Imanti, nomor absen 30 ti kelompok genep, kelas 12 MIPA 7. Bade nyaritakeun carita nini-nini malarat jeung Deuleuh Gabus Kasaatan. Episode genep atawa babak kagenep. Yuk langsung wae. Barang bluk ninggang, sok bae kapaehan, malah-malah tulang tonggongna datang kapotong. Arina inget ngageuat, menta parukuyan ka pamajikanana, heug karung teh dikukusan. Ari meuntas dikukusan, tuluy disembah. Bari ngomong nurutan cara omong nini-nini tea, pokna. Nuhun Allah, nuhun, naha maparin duit rea-rea teuing, mana ari keur ajengan, aya deui. Barang geus tamat, ngomong karungna dibuka, beuh beuling keneh bae, henteu daekeun jadi duit. Tidinya kacida hanjakaleuna datang ka ngalembah rek ceurik tina bawaning aral. Seuk bae bijil omonganna suaban ngahina ka Gusti Allah pokna. Ih, naha Allah teh buat pilih kasih, dipangnyeunkeun duit sawareh. Ari kaulah henteu, jeung deui, kumaha naha atawa Allah teh geus diganti deui tayohna. Da nu bareto mah bisa nyieun duit ku beuling. Ari Allah nu jeneng, ayeuna tayo-tayo henteu bisaeun. Ti wates harita eta jelema gering heubeul pisan, nyeri cangkeng, tatambah kapirang-pirang dukun tina aya keneh. Berkah Allah bisa cager oge, tatapi tanpa daksa jadi bongkok tonggongna. Datang ka henteu kuat nyiar kahirupan rosa-rosa. Lawas-lawas manehna jadi malarat. Cara nini-nini tea. Kawas-kawas jadi tepa malaratna. Eta nini-nini ka eta jalma tea. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.